Para rusing cicing di imah pamajikan dimedud terus ada 2 minggu teu usaha ari geus do proyek naon aku diusahakeunana tariris sawung sebeul ieu teu eusian ya nepikeun karek kerungkan jelema jiji acan di kadieu teh ari mau sangsara mah babaturan da datang deui. Ke mana? Eta dekadinya ka kulon. Kadira teh gedeng urang perlu aya obroleun ya. Aya naon atuh? Ai urang cicing teh imah teh dongdag wae di majikan. Abang tuh usaha 2 minggu. Cing pangmelikeun rokok lah. Setengah we, kopina we saset. Sasetan we. Mari atuh. Eta heula anu aya lah. Oh, Di bawah heuh. Kopi nu sasetan. Heeh, nu sasetan kopina. Ulah lila ieu taririk lah. Tapi anu sasetan tapi urang teu nyaho sasetanna sakumaha euy. Sasetan. Oh. Kela anu sasetan teh sakumaha nya. Oh, ieu mah nya sasetan. Oh, bener. Sigana mah ieu sasetan ieu. Kopi sasetan jeung rokok satengah. Oh, heuh ieu beneran euy. Ayo. Jadi anu kurang duit awet ye. Kabeneran euy. Ikeun ah. Yo, Geuning teu lila. Lain kopi kitu. kapan cek main tadi teh kieu kopi sasetan. Rokok satengah tah. Lain setan kieu saruntuy. Oh, anu saruntuy. Rokok setengah lain kuntung. Oh, gitu. Ari urang sugan teh sasetan teh sasetan euy. Emang ieu sasetan, sasajen tetangga anu dipipir. Oh. Dasar sia mah gebleg.